Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kejadian semua. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu banyak sekali yang terbang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Allahu Akbar. Pohon. Pohonnya susah. Ya, astagfirullahaladzim. Pohonnya saya sudah. Akbar. Azim, Allahu Akbar. Ada di dari sana, Bu. Allahu Akbar. Ya ini di depan saya. Itu para bola di depan sana. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati, Mas. Ya. Hati-hati, Mas. Jangan sampai sini nanti nak. Bareng-bareng. Ya ini baru pertama kali terjadi di Salatiga ya. Jadi banyak pohon tumbang. Para bola. Karena ada pohon para bola. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User Enji Kamisa, Patepang Deui Sarabadi, Dinas Lestari, Abdilia, Tiri Utadina dina acara Ngawarta Sunda. Dina dinten Jumat, parantos aya salah sahiji kajadian ngeunaan kajadian angin puting beliung anu kajadianna di Desa Wibursekahan. Angin puting beliung nyaeta angin anu muteran desa anu kecepatan kurang lebih 57 km per jam anu parantos ngagerakeun ngahancurkeun benda-benda nu aya di dinya. Hayu urang jual lanjut warta ieu ku saderek Nia Oktavianti nu aya di lokasi kajadianna. Kamisa Wijeng Sonten. Tepangkeun nami abdi Nia Oktavianti. Di dieu abdi ti liputan genep bade ngawarta ngeunaan kajadian angin puting beliung nu aya di Desa Kebun Disangkahan. Langsung bae suang ka tempat kejadianna. Mangga. Di dieu abdi nuju aya di lokasi kajadian nu ngeunaan angin puting beliung. Hayu urang suang narus-narus ka warga nu aya di dieu ngeunaan kajadianna. Mangga. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Teh punten ngaganggu waktuna sakedap. Abdi ti liputan genep gade naroskeun kumaha bae kajadian ngeunaan angin puting beliung nu parantos nyapu kampung Indusekahan teh. Mangga teh, kieu samemeh kajadian nu ngeunaan angin puting beliung hawa nu di kampung Indusekahan kacida-tirisna. Serta aya suara nu ngaguruh tarik jeung gancang di tengah sawah nepi ka titir jalan. Tos kitu warga-warga nu di dinya ting sarwak minta tulung ka ditu ka dieu sabari lulumpatan kaluar ti imahna. Sarta sasatuan nu aya di dinya ge ting jarerit neangan tempat nu aman sangkan teu beunang ku benda-benda nu aya di dinya. Teras oge tumbuhan ge ting aroyak jeung daunna haliberan ka tengah jalan. Sabaraha naon bae sih panyebab tinu kajadian angin puting beliung teh? Penyebabnya nyaeta bentrokan hawa tiis sareng hawa panas. Sabaraha lami tinu kajadian ngeunaan angin puting beliung nu parantos nyapu kampung dieu? Lamina kajadian angin puting beliung teh kirang langkung ti kawit 5 menit nepi ka 7 menitan. Hatur nuhun teh nuntos masihan informasina ngeunaan angin puting beliung. Hatur nuhun. Sami-sami. Mangga teh. Mangga.
naros-naros ka warga nu aya di dieu. Hayu urang suang naroskeun deui ka warga nu sanesna. Mangga. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Teh punten, kaganggu waktu sasamedak. Mohon banget. Abdi ti liputan genep. Bade naroskeun deui. Kumaha kajadian salanjutna tinu ngeunaan anu putu meuleuh teh. Tinu kajadian ieu teh aya karugianana atawa teu henteu? Alhamdulillah henteu aya karugian naon. Namun kampung Windu Sengkahan anu tadina bersih disangkan jadi bala kusabab tangka anu di gireun jalan teh daunna haribulan ke tengah jalan. Teras aya tangkal cau anu talina ajeg jadi ngambilan ka belakara saking tarikna angin. Jadi rubuh tangkal cauna. Kumaha deui aya korban atawa henteu tinu kajadian ngeunaan anu putu meuleuh teh? Alhamdulillah ai korban mah henteu aya, tapi ge aya warga anu katinggang kudahan jambu. Tapi eta ge murah kana sukuna. Henteu sampai nepikeun getihan, padu bararet wae dina sukuna. Syukur alhamdulillah aya korban mah. Hatur nuhun sarantos ngajelaskeun kajadian ngeunaan angin puting beliung nu aya di Kampung Windu Sengkahan teh. Hatur nuhun teh. Nuhun sami-sami. Mangga. Pamisa, di dieu abdi tos naros-naros ka unggal warga anu aya di Kampung Windu Sengkahan teh. Mun sakitu ti abdi, mudah-mudahan kampung ieu teh tetep aman, damai, tentram jeung sejahtera deui. Sangkan kampung ieu teh jadi baresik deui, tebarala jiga kaos ieu. Azan. Hayu urang suang balik deui ka saderek indah sareng lia nu aya di studio. Mangga. Nuhun ka saderek Nya Oktavianti anu parantos ngadugikeun warta ngeunaan angin puting beliung anu aya di Desa Windu Sengkahan. Pamirsa tong ka mana-mana masih aya keneh warta anu saterasna. Bayangkanku beri Oreo untuk si vampir yang menyeramkan akan gagah berubah dengan susu segelas. Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkanku beri Oreo dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkanku beri Oreo. Pamirsa, mangga deui sareng abdi Indah Lestari, abdi Manasari di liputan genep. Di dieu abdi bade neraskeun deui warta anu saterasna, nyaeta warta ngeunaan kaendahan pasawahan aya di Kalurahan Awirarangan. Hayu urang suang lanjut warta ieu ka saderek Sophie Hoiriah nu parantos aya di tempat. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng abdi Sophie Hoiriah dina acara liputan genep dinten Jumat. Abdi di dieu bade ngawarta ngeunaan kaendahan pasawahan anu aya di Kelurahan Awirarangan. Langsung bae suang naros-naros ka warga anu aya di dieu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Punten teh ngaganggu waktu saya sakedap. Mangga. Abi Sopi ti liputan genep bade ngawarta ngeunaan kaendahan pasawahan anu aya di Kelurahan Awirangan. Mun teh mangga. Kaendahan nu aya di Awirarangan teh bangalaman teu sapotos kieu. Tadina mah lahan anu karosong eta teh nu aya di dieu seueur keneh anu karosong. Henteu tacan dipelakan siwas ayeuna. Di tahun 2015 aya salah sahiji warga nu ngusulkeun ka Kapala Lurah ngeunaan lahan kosong eta teh. Supados lahan kosong eta teh dipelakan ku sagala rupi sapertos pare, tangkal cau, tangkal kalapa jeung sajabana. Alhamdulillah nepi ka ayeuna usahan eta teh dikembangkeun ku warga nu aya di dieu. Hatur nuhun kangge informasina. Mugi-mugi Kalurahan Awirangan tiasa leuwih ngembang di tahun tahun. Nuhun teh sami-sami. Anu eta kan tinggal anu aduh. Sakitu liputan nu tiasa ku abi durigikeun pikeun salajengna mulih ka saderek indah sareng liya nu aya di studio.